John, Ih, mana di dia? kan kemana wae? Aduh, capek orang euy. Biasa tas eta. Tas nu tandur tadi. Tas main TikTok. Mana Untung-untung. orang teh suka dia. Lain ka jero tuh. Bunga. Akhirnya tuh bisa nolongin. Tenang dah. Di orang mah. Ya mah urang, maneh. Nyawa teh. Mau orang geus lila, orang baheula cicing di dieu. Ini kajian gitu dong. Ka jero we, teu nanaon. Komplitnya di mah orangnya. Mana? Hah? Kenal? Saranya ucing. Nya heuh eta. Barang. Dong, coba. Hah? Tuh. Pamajikan. Pamajikan. Heeh, kadang ai beurang mah sok jadi ucing. Mana? Isuk-isuk. Mana cing bener John orang jeung teh. Can. Yang parari. Nya justru ieu desainanya primitif itu arana. Makanya orang hayang beunghar teh sebenarnya mah ayeuna urang imah kos kieu coba ge pancuro Iya nah. buah Gua asap John. Nu maneh? Penting memani maling gua yang si Opik. ih itu Mau. teh Orang ti tadi di Jambara sih John. Pirung orang atur bat. Orang ti isuk nungguan mana? Orang geus ka mana-mana. apaan tadi orang ieu heula boga nu tandur Oh. bari jeung teh bisa tandur ke boga nu tandur mah cenah we nya wayahna we nyuguhan sorangan nya da soalna orang komplit teuing sih Kudu disuguhan yang aing nempok ka jero teh bang aya bak yang ucing doang mun ari disuguhkeun si teh. Balik. nya orang emang hirupna saayana urang mah Aya. nya heeh urang sok keren gaya urang mah hebat tuh Mana kesel dah nempok. Orang kesel John nempok mana. mana nih nya Enggol. Gampang eta rek nyedot. Rek nyedot maneh John. sedatna Eta teh ngaranna teh mawa mesin desa. Itu kalau di kampung-kampung emang buat nyedot-nyedot air sawah yang lagi kering. gitu Jadi kalau kamu kekeringan bisa disedot. oh Kena kayak orang kasep ya palennya. heeh Salah busis ya. Itu Haji Emon Alpon itu geus baraka kalinya SMS wae ka euy. tapi mana alis ya Cik? Odo. coba Jadi HP ini teh bisa di coba deketkan eta na merekna ke orang jumlah aluskeun lah HP ini canggih, Android terbagus lah yang pernah saya punya, walaupun ini cuman Oppo, bukan Odo sih Oppo nya. macam nanti balik Oh iya terbalik Oppo. Jadi Oppo ini kalau pengen ganteng, pengen kasep, pengen gelis, kalian nggak perlu pedicure, nggak perlu skincare, kalian tinggal foto gini aja nih. Nanti Contohkeun atuh. bengetna glowing bisa bisa. Baheula mah hinyai teh glowing ya, hari mah glowing teh hinyai. Hari mah hinyai teh glowing. mana ini hanya gitu Kirim video goblok salah. halus ya Video salah video. Nah jadi iya menang hati. Emangnya kalau orang ente orang kerek renovasi Tah. kayaknya jadi kos gitu Atuh panuin mah bisa jadi Stephen Chow. Widih. Anu penyanyi teh Kita mah ikan Nurjana. Jauh. lain Cuman pokoknya mah kayak orang ngasih tiap palen orang lumukun. Eta busi ayeuna di mana Haji Eman nelpon SMS tapi kan nomor aku orang diblokir anyar di. terganti lah emang Ganti John. Mana John gara-gara nama. nyangis kayak bareng udah sampai kena aja Oke, emang pakai iya. mana tak Pasti. nah mutu eta mah Iya teh. joget tuh gitu Ayeuna inbox. Orang mau inbox wae Facebook orang rambut. nyaho teh nu nagih hutang Lain nanyakeun. nang sih Sepatu cenah teh dianterkeun. oh mending jeung sepatu pantesan anu kamar dipake wae Lain eta mah nuwing nang manggi di kosan hareupeun panto. mau meureun Di manggi di luar kan. di luar emang Lamun Jadi- kapake mah tunda di jero. udah sepatu mah dari itu di luar terus dekat
Kita berarti mun aya awewe di luar cokot aja berarti teu kapake teu kapake ku batur. Bawa orang bawa balik. Jadikan pamajikan. Bisa nyata. Bisa. Sok mere info tuh ke Api Wur. Jadi kita hari ini jalan-jalan ke kebun. Kita mana nyekel naon? Ini tadi saya habis explore, lihat-lihat jambu bool. Jadi buat viewer saya yang mau jambu bool kayak gitu. Lain jambu awewe. Oh, awewe. Oh, masalah awewe kamu teh tinggal cari di jalan loba-loba sok loba di jalan. Cinderella gitu. Cinderella biasanya mah sing guruntung, sing torolong. Aya teh di jembatan. Loba. Mun sore maneh ka dinya. Tong poho pakai celana, pakai sendal, pakai baju. Otomatis kan si cewek enggak ilfil kalau lihat kamu pakai celana sama baju. Samperin aja minta. Jadi anu pokoknya anu di luar mah bawa balik gitu. Bawa balik. Bisa. Kurang bisa. Yang geus atuh ke urang. Yang geus kayak mun aya awewe sok maneh nu awewe di luar. Ih, ototna lain jangan orang lain-lain berotot, orang kerkeram gitu. Hati orang keram. Orang kemari ditinggalkan kawin John. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish. Tanggalin. Lain orang ditutet tuh nubah harita kurang tadi baturan ya tim mimiti teu bogana naon nepikan ka bogana naon ayeuna geus sukses aing ditinggalkeun terus sakit. Bisa tuh ngalamun Mana sedih mana mah gitu ka urang teh menembung dengarkan keluh kesah persa asmaraan uing ye besok atuh curhat ente curhat atuh kumaha Facebook kurang sepi ya dijual we minusnya we nu inbox dan minusna Facebook posting we di forum atuh ada naon yang helm di posting gawe galurus bisa di Facebook ya geus ge orangnya bisa geus pokoknya mana bisul kudu buru-buru cager kudu diingu wae geus cager urang neangan sesuatu pokoknya mah beusi mun kapanggi urang shopping deui pesta selamat ulang tahun teh ulang tahun lah ya ulang tahun ada orang happy orang beli Orson beli Marjan yang pentingnya tuh kita mah geus eueuhan aya teh goib pentingnya tapi yang nanti segera alhamdulillah ya orang pokoknya kudu saja mah kayak 7 menit kurang lah alhamdulillah di keren jadi mana boleh salah
Iya, mana ke bibir wahis ya. Bibir aing hitam kau unggal video bibir aing nyungcung. Coba aja Jon. Enggak sih teh. Bibir malu. Tadi dia mah keren sih. Enggak. Tuh. Jon, si Marcel kamari aing kagugu Jon. Kenan. Si Marcel lu bere duit 100.000 mah. Mending hejonya. Hejo, lu bere ceban embung. Ngerti kan ditanya. Arti budak budak. Padahal mah enggak saya budak banyak. Nya duit mah teu budak kan duit mah jelema kitu. Eta teh biasana mah galak sih anu kitu. Hah? Anu budak. Lain Sok mana ajaran budak. nyambung orang mah teh budak. Orang bang neangan ka boga tuh Jon. Kamari orang boga di wadahan opat. Naon bilatung. Hayang teh nu panjang awe teh. Bukna jangkung sakit lah. Atuh naon jangan sakitu toples beureun. Pokoknya mah jangkungnya hitam-hitam manis oge teh naon. Hitam putih, Hitam putih mana? teh cak. Catur. Cacat tuh. Loba we mah Orang yang gigitaran. nyanyi. Itu orang yang berdawang nah. Berdawang halelang nah. Kayak orang boga bateran we. Bisa nyanyi. Siapa nyanyi orang nyanyi bareng. Hiburan buset orang pusing. Kieu. Kayak gituan. Ada dangdut mah bros. Pakai gitar. Jadi Jadi boga gitar. aya babaturan orang boga. Karena teh wah halus lah pokoknya. Ya si Darman ngawea orang. Nah, Orang tita lalajo konser teh. konser. Si eta teh ya. Oh anu terkenal teh anu viral lain. Anu keur viral. Anu saer teh harita. Pokoknya mah salembureun eta kenal kabeh. Viral. Apaleun Si Darman kamari si Darman. ngabejaan. Jim lalajo ayo. Teu pakai tiketnya pakai. Pir. Artis berarti. Artis. Ya orang mah langsung sare si Darman ngomong gitu. Nah, tadi ditanggapi karunya tuh gitu-gitu ge. Nipuin kan ngomong harita tuh orang kita digawe di pabrik dari keluar negeri kan tadinya ke pabrik tuh keluar negeri kan nyamu kan mesin rontong kan jada Si Darman gitu amatnya. udah percaya kanu arana Darman. duit heula mah Lain Darman. dari si Darman mah bener Jelema. lakukan nipuan wae jelema tadinya jelema Oh. berubah jadi tonggeret Manehna? Lamun geus berubah, mun geus nipu batur gitu. mahiung Mahiung. si Rudi sih Si Rudi ngomongna rek ka ditu cenah. cenah rek ngalatai puyuhnya Ah, teuing sih eta mah. dari puyuh itu dewa dulu tak jadi kalian terus lihat dari episode 1 sampai episode ke-7 yang sekarang ini pantengin terus nggak usah bosen-bosen Ya. kalau misalkan ada yang merasa kurang gitu dari acting si Jimmy sama si John komen aja nggak apa-apa dan kita mah apa tuh tanpa kalian bukan apa-apa selalu support dan selalu like selalu subscribe Kalian adalah apa-apa kita. iya pokoknya mah sesuatu anu dibilang sehari ini beda yang si Saroni Sarone masih Baron. Saroni si Baron Oke, orang kasih Baron lah, Lin. si Baron ngaranna siapa nih Ya. Mana boga ide tuh? Aya Episode ieu judulna. Aya Naon? pokoknya mah aya sesuatu mau dibejan di dalam video pokoknya mah aya judulnya Aya fotoan berarti. kurang lupa nama Mana? Sabut bah. jangan bos itu balik di sawah Nah, tuh make baju kantornya. balik di sawah di kantor pakai iyo kacu pakai dasi Jun mana mau milu orang balik lah Orang mana ka imah we Enggak cicing di mau orang di dia. mohon anaun itu barangnya kucing ngegoler we nya Orang halus ya ada sena anyar ya. Soalnya harapna nyak wajib kudu aya terasan ya pemirsa. Itu kumane promosikeun Jadi baturan. pemirsa, kalau kalian kesini nggak usah bosen-bosen, kalian tinggal pilih-pilih aja tempat mana yang kalian suka buat nyangkore. Terus kami juga bisa menyiapkan beberapa Cangkang, kopi, cangkangna doang. walaupun ini cangkangnya doang. Tapi Jumlah ini- tuh iya, Jadi ini jujur, tah kopi kopi non. ini luwak white kopi ini bisa apa ya? Bisa
menyajikan apa yang kita mau. Nah, barina ge sanajan dipromosikan jeung teh ge geus gede luak. Ini mah kopi luwak kopi mah pokoknya buat para pecinta kopi suka banget dia sih bener kan. Nggak diiklanin sama kita juga, kopi ini mah udah tenar. Jadi Oppo juga udah terkenal. Iya, pokoknya mah jadi Udah terkenal mah kurang can terkenal. Urang mah memang kieu sih. Tuh, aya bolongan coba mah. Betul. Ya, orang ayeuna arek mandi. Mane ka imah. Itu di jero mandi di urang we mandinya. Embung, oh naon numbuk-numbuk lagi ucing unggul yang kore. Biar ngawadul aja jon hirupna Ih, serius. Ieu imah saha emang ieu? Mau urang. Cuman ayeuna mah di kayangan sih, keur ieu ditinggalkeun ku urang da soalna. Mane pindah ka dieu. Ih, tadina di dieu. Pindah ka kayangan di ditu mah nya komplit. Imah mane halus jon. Halus pokoknya mah komplit tuh. Kebun jeruk, ayah Segala- nuansa kampung banget. Segala aya justru di dieu mah tiis herang mata ceuli gitu. Mata maneh tiis, celi maneh herang. Herang, pokoknya mah gitulah. Geunaheun pokoknya mah. Hareup aya tangkal jagong tuh. Nah, eta jagung gedang. Heuh, eta lah pokoknya mah. Tuh aya pasir bisa rek modal mah di dinya jim tuh. Tuh mah bebas pokoknya. Itu yang ucing modal. Tuh kan lila ini mah 14 menit. Kurang diedit lagi geus mal dibere efekna naon. Jon. Hah? Orang harus balik pokoknya mah gimana kasih tiap kalian yang orang bareng orang tanyakan bos sih kan bayar punggung harus naon orang tanyakan kan si Marcel siap palen Kela aya sih keur opening ke jauh teuing beureun asup ka si Pia Palena. banyak aja Lila pisan Aja. cangkeuleun mal batur rek nonton. apa demi viewers gitu teh hibur mereka dengan candaan bayolan yang nggak penting Dengan cara cara ketik spasi pasti kirim ke 1922 nanti tentang tanggal lahir urang. mana baper Jon pokoknya mah nanti kalian kirim aja ke salah satu pos tinggalin alamat kalian mungkin nanti kalian bisa dapat informasi dari kami kalau pesan-pesan kalian itu tersampaikan kesannya bagus nanti kita akan kasih sesuatu ya berupa daun sampe atau daun buah-buahan Coeleun lah. soelin lah secara bahasa Sunda nama mungkin kalian suka daun takokak nanti kita cariin juga daun tablo balakacida Banyak Bisa, lah bisa. dan banyak yang lainnya banyak gitu. lain mana kan begini rambutannya Jon daunnya Dauna. sama mau Sebut urang eta mun dahar ge dirasa Tiga motorna halus merek motorna naon ya tong disebutkeun tut tuh semes. semes padahal mah eta teh motor semes tuh motor semes emang bagus kualitas motor bebek itu buat ke sawah buat apa-apa tuh bagus pada Ya. Padahal mah teu kudu ditututannya aya disebutkeun nya. geus nyajan lah urang geus arah teu urang di SD can mandi kan mana ka imahnya Heuh urang naik mandi. urang tempat pakai kolor-kolor Surang ka jero lah. asup ka jero bareng ngucing
Nah di dia. Kerneangan si Hattori. Emang di dia mana? Cek batur di dia. Nah, suarana. Dia Sok teterek. Aneh soalnya si Hattori mah wow. Hah? Nu teterek aneh. lain. Sekali yang jeruk ember. Gampang. Lain. Hah? Lain. Tuh. Cun apa mana kehujanan? Ah, orang biasa rusak di Indiaan orang. Kan can menang gaji. Nya gampang. Santai weh. Si gaul. Si Hattori Tuh. Karek tanya kan. Soalnya si Hattori kan tukang syuting, Sibuk si Gana. sibuk sih nama. Tapi orang tanya kan yuk aja yuk. Sok sudah ya. Nah, nggak sadar deh. Orang kita di sana tuh. Orang menimur. Orang tiris ya kau jangan. Ayo. Tuh, orang mau pantai nama. Ini cicingnya tuh dia. Bener ya mana? Gimana? Baheula. Bang, Orang kan boleh nih dia. kerirakeun leutik. Kerletik kerjaman manehna ngadaran we teh kotok. Beuki. Manehna beuki teh kotok. Eta lain. Hah? Tas mandi kan. Tor. Iyalah tuh. Ih, ini kayak mana Jim? Atuh tadi urang. Mana jeung saha ka dieu? Iya. Bang, Wing. Jono. si Jono ieu mah. Manehna anu. Si Jontor anjir. Mana inget kan nya anu Mane- sok nyakaran eta teh manehna mah tendang ayam. Heeh, ulin lagi sih mah jeung pasir wae na. Emang si Sandy orang mau dibully? Nya henteu. Itu sih sebenarnya kalem mah. Tapi da pang bengalang mana Jon? Urang. Kerletik teh ngawap-wapkeun teh kotok. Teh kotok. Unu unggal di keramik teh dilamot Nah, mana. jeung di sok ieu teh ngaliangan taneuh teh geuning terus dikihan, majar kitu cenah kue cenah. Coba. Mana mau percaya? Emang orang kerletik itu pisan? Sok we kayak ke orang ditembongkeun ya di foto aya di. Aya fotona. Jadi HP ieu kan ini Oppo nya aya teh anu. Apaan kamari geus promosi? Oh, iya. Geus teu kudu promosi. Jadi geng saya teh sekarang teh lagi ngiyuhan di temen waktu TK. Nah ini salah satu teman kecil saya si Hattori sering dipanggil Tortor. Nah, Jadi jadi dia- tortor gitu ada urang Jon. Atuh pan kerleutik Iya, mana Tor, manggil palu nu 10 tonnya. Heuh Maklum lah. Geus paon gila sih. Lo bating beban hirup. Ada boga. Naon atuh manehna mah hirupna tibang palu doang masa depan eueuh coba. Juga masa depan. Suram itu. Jadi kieu we kayak kumaha ayeuna usum naon di dieu. Yo, di urang teh nya ayeuna barudak teh keur usum menang layangan coba Jon. Kapikeun teh kumaneh hujan-hujan menang layangan. Cager. Cagernya. Jambal layangan teh hiber nih. Eta teh. Heeh. Jadi masalahnya Masalahnya teh hujan kunan aya. Jadi layangan jadi teh hiber. gara-gara lang layangan jadi Jadi hujan. Hujan. Ngobrol teh kumaha sih hujan-hujan main lang layang. Kela Jim. Mana ka dieu teh jauh-jauh. Pan Lu, hujan Bang. tadi urang naik motor tuh motor urang mana mah jero wae siga puyuh. Heeh, maksudna teh aya tujuan tepok lah motor. Motor Tong Ulah. kena aya media. bisa ketangkap kamera deh. Mana kan apa media zaman ayeuna mah. Bahaya. Urang kamari tadi lain kamari sih tadi. Kamari tadi sih nya. Urang teh neangan besi. Kamari rasanya dibawa ke orang girang ngaranna teh Pia Palen. Si Pia Palen, Kapal buntung. lokal buntung. Mana apa sih? Kela si Pia Palen mau kol buntung. Ah, tujuan ada mana kunaon deh? Nyeri bisul. Si Mana eta bisul teh cager-cager ya. Tilu leutik teh pengen kagede bisul teh angger manehna mah. lomba teh ngadar puyuh. Eta Nah, hirupna riweuh kudu bisul. cuma ganti ke mah Jon, mana ngadaharna Naon? dog angsa. Emang moal bawa bisul. Berkah itu mah moal. Moal. Moal, paling sing perlendung ke Ya, tombong. lengan orang asup kamera satu. Eta kumaha eta Pia Palen. Pia Palen. Wow emang. Kela ya urang teh nyaho mana usaha teh ayeuna teh kana beusi. Heeh. Geus mana oh teh. Soalnya ceritanya panjang mau anggeus 2 mulu. Aduh mau diceritakeun. Panjang. Panjang pisannya. Kela teh mana teh aya ngaliwat fungsi da emang ka sohor sih kalau urang ge lamun misalkan penadah di dieu lumpatna kasih Pia Palen yang ngomong teh. Ih tapi ieu mah lain penada mah. Jadi Mana? orang kamarinya kasih kembar. Heeh. Ngomongnya si kembar diteunden di mobil. Tadi nama rek di PHP-keun, rek di kompromian emang Heeh. mainnya bandar rongko beuh sih sarua. Lain apa naon rongsok naon. Ya beusi mana ge isana sok narimaan sih, ada orang ngadengi omongan di batu mah eta nanyakeun ka eta tah ka sa Mang Mang Darmo. lain Mang Darmo ngaranna Mang saha.
Mang Timin. Oh didinya tetanggana. Lain Mang Timin jadi nganterkeun cik teh urang nanyakeun mana ke Mamang Gugus sih aya sabaraha leunjeur 4 leunjeur bener. Tapi bawa ke mana cenah? Ka eta ka si Neng saha tiap palen. Soalnya naon mana teh? Mana wau? Orang Girang. Mana teh pakai mobil naon kol buntung warna hidung metalik kesana mah. Hidung bodas. Bodas oke gitu. Mana yang udah so tahu tuh? Ini kita kena menjelaskan sesuatu anu kamu tidak tahu. Apa tuh cerita? Jadi muntah salah mah. Kol buntung da teh ya nagok sih dia ada kurang bahasa Lumpang. Manehna kena kok. Si mobilna jeung manehna nagok. Manehna nagok. Bijil teh. Henteu. Jadi Tapi aya di luar manehna Jon. Oh maksudna manehna nu di luar lain henteu bijilna naon gitu. Mana boga itu nomor kan? Tah urang eta masalah. Pentaulah nomor. Jim. Emang ID dia teknologi aya bisa nelpon. Heuh kamari ge si Haji nelponnya. Film ieu nya. Halo apaan? Tuh tempot, misalnya satelit. Geus teh harap. Jadi sharekan deui. Ya, sanyaho urang impona eta hungkul sih tentang si kapal eta nyawana orang Girang. Mobil eta Buat yang deket masih Rudinya. Anu ngayong Nyium ompong pehot. orang Girang. Jeung si Rudi deukeut cigana. lain urang teh ngartina teh Jim mana jauh-jauh gitu nengan urang aran ti si eta ka dieu. kapan orang di kota di Subang. Kurang hujan. Urang mah ngadangkal mana sih Kurang kehujanan tadi lalu kurang balik dewe. Ingat jatuh masih acori kaliwat. Balik dewe. Ngaringet keneh. Da maneh teh kumaha teh bari jeung beuki teh kotok keur leutik baturan uing nya. Maneh ge sarua ulah heueuh teh. Anu purah ieu nama ieu hulu nama kan si John. Urang mah Huluna. Hari mah bener anu sok ngorehan yang dikihan terus modal kena pasir we ayeuna teh. Indung mah karena Jon. Urang mah lama keur leutik. urang mah heuh naon ah. Ayeuna kumaha ieu rek ngopi heula atuh Moal kumaha? urang arek balik. Ya Di sore, di hujan tapi Kirim miskennya atuh. Bae urang mah Batman. tapi Batman Sailor Moon. Urang tadi mah Batman. Ya foto bareng teh. Ya kumaha foto bareng. Anu gaya teh kumaha gaya? Kumaha kita kieu Sok. J 2 hujan euy. Guys, orang kasih. Jadi pada dasarnya saya ada kedatangan ke sini nggak ada maksud apa-apa itu mah. Kang Cilor. Kang Cilor. Mana apa Kang Cilor? Jadi kedatangan saya kemari diulangnya obrolan tadi. Nengan Cilor. Dengan itu angger besi tadi orang ke kota ke Subang ke menarkan KTP ke Wisduk. Orang teh kehujanan di Lanut, orang balik dewe kasih atau di alhamdulillah nah. Mana mah bohong kira ka dieu. Apa orang teh tidak selamanya jeung kamu. Kehidupan saya kan ada pribadinya juga, ada sama kamunya juga. Orang menyimaknya, orang menyimak. Salah aja weh. Jadi cicing lah. urang datang ke dieu. Kesehatan ayah dan pada dasarnya saya lihat nggak ada perubahan. Saya lihat juga tadi di pojok didinya angger kabeukinan teh kotor. Iya. Tong geret Jon, geus paeh tah. Teh mane lamun loba ngagibah kos kieu Jon tah. Kalau jeung si candi Jim tah. juga. Ieu loba teh ngagibah kos kieu ya. Asli mah tong geret. Siga si Marni teh kamari nyebut tong geret. Heuh kasih Si si Darman. Si Darman. Darman Si tong geret. Darman. Tapi nyebut ke si Marni. Ka ai si Darman tuh tadi teh amplop apa engke? Tak sanggeus ieu. Bohong sih urang. Sanggeus siapa sa meme? Enggak lah. Berarti sanggeus ieu nya. Kayak orang amplop jeung si Darman. Atau tong disebutkeun skenario mah nya. Mana ngebocorkan skenario video orang mau payu. Nah ini juga ya saya mau ngasih tahu bahwa yang di samping saya ini dia punya channel, nama channelnya jadi orang kan rek ngarubah filter heula supaya jadi bling masih ganu kamarinya sih gajeng sih nya karung usaha karung sok serius biasanya bahasa Indonesia dah Dari ulah kena prank. oke ya geng
Assalamualaikum. Jadi saya kesini kedatangan sengaja silaturahmi sama Gawing. Sebenarnya namanya Gawing, tapi sering dipanggil Hator. Tapi Tortor. Dan sababnya kerletik nyakaran wetane manggi palu. Tadi teh punya channel. Alhamdulillah channelnya berkembang baik. Videonya banyak respon dari teman-temannya. Bahkan saya juga udah subscribe. Dan kalian yang belum subscribe aja. Mungkin bisa dijelasin nama channelnya. Alur ceritanya apa sama Gawingnya Ulah di jomting atuh Jon. Tinggal di kolot anjir. Kehujanan. Oh, kehujanan. Baseuh didinya. Oke, so orang pakai ngomong Indonesia atau Sunda bae? Oh nya Sunda. Bahasa Indonesia sih eta ge. Campur Sari. Oke, sok. sip. Suatu kehormatan sangat besar ya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat my team Gede Wadul yang jumlahnya begitu banyak, saking banyaknya 2 orang. Ya, yes, yahur pokoknya. Walaupun 2 orang tapi mereka itu selalu yahur. Sebelumnya gua dari my team Wing Gawing segala rupa ya. Oke, ini channel gua. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang pengen kepoin, silakan dicari aja Wing Gawing segala rupa. Saya dan teman-teman bikin konten lebih ke komedi ya, komedi. Kita tidak menghilangkan ciri khas kita sebagai orang Sunda, karena itu kepribadian kita kan. Kalau misalkan udah yahur, baru kita up lagi. Saya ucapin sekali lagi terima kasih buat tim Gede Wadul yang udah mampir ke sini, yang udah ngobrol bareng. Pokoknya karyanya tetap maju, tetap sukses, solid. Tong padulikan batur, nu penting mah orang berkarya. Bodoh amat, daek lalajoan teu kajeun. Tahan mata, oke. Guys, Geser we ka ditu, lapena keur dicas. kericas. seberangan ya. Nah, gitu. Eta tadi ti rekan Uing orang Kalijati anu beralamat tentunya orang kampung naon pokoknya mah orang Ciputinya hanya Ciputi. jadi kalian bisa tinggali di channel Wing Gawing segala rupa eta mah arek di subscribe nya kudu entenya wajib pokoknya mah bantu channel rekan Uing ngajarnya Bener. Cuman ulah poho. Gede Wadul Dislike. Gede Wadul kade Dislike. pantang Ulah di subscribe. Dislike. Nuhun. nya sakitu ti saya Kabladian bener teh sebenarnya. Nah, sing deukeut. tong poho pokoknya mentong poho Pokoknya sing barokah barokah. Sing mana kene mana barokah. yang tuh Jon Nah, mana iklan ganti sorangan. mana emang Mana ada mangkat? di iklan Mangkat kita tuh misalnya dia. tong mangkat itu jadi geng sekalian kalau yang belum pernah minum minuman kemasan kayak gini kalian bisa Beungeut mana sabeula kabladian. itu sabula emang Handapan rada tungkul tak gitu. nah geng saya teh pernah minum ini rasanya enak tapi sebenarnya saya nggak pernah disponsori minuman ini sih soalnya minuman ini mah udah gede dari sononya juga ya jadi saya mah cuman beli aja di toko di warung kayak warung kecil Karena bangus doang, bayar tukang. kayak tuh bangus udah biasa lagi bangus Bangus, halus. Jon minum tuh Ngenah emang. enak Coba dia. tong Jon mundur belum aja kan ya Naon? teh besi besi Apaan orang keur neangan kasih piapalin. Serapnya. dia kasih si model
gagal. Jadi Orang nang kaji mah. eman. Mau bukan besi Jon, pan duit enggak. Si Opik sih gara-gara nama lu kudu si Opik. Tapi heuh sih rakeun nya. Kumaha geus si Opik? Orang pemukul, orang ngomong, Ji, besi cecan kapanggih, jadi mungkin minggu depan gitu dikirim nah. Soalnya Kemarin jujur gitu. Mana harus mantan ngomong mah. Ya paling nya urang kan bareng ka ditu. Oh iya. Jadi teh orang ngomong, Pak Ji bahwa besi cecan kapanggih. Si Opik gara-gara nama ta. Ngalepak we udah nah. Ayu bus itu udah diroda. Gorolong pantun cokot si Rudi. Pusing geus kieu mah pusing Jon. Duit endus. Geus kayak orang ketemu di saja weh. Orang tilanya Siap. Zaman pacak klik kieu jelema raripuh kabeh ge. Pan aing geus mari keur pisan. Duit loba pangabuti eueuh. Pan aing bingung nebengna ge. Buah yang piye kieu nya? Bisa piye kitu ya buah. Teu paham aing. Semua di pikiran. Penting mah. Penting sehat sih. Assalamualaikum. Salam, Jim. Sopanan pisan. Bilang ngopi. Buah. Maaf Pak Ji. Buah mahal. Buah mahal, Jim. Asaan? Malah kabeli nya mah. Imat tomat Ji. Tomat. Aji cabai itu sih. Tomat di mana? Tapi karaknya mas Aji. Aji. Iya aneh ya. Ada harap buah yang salah saya. Pan aing ngurut turunan orang barat tuh aku. Nah, buah jeung sama enggak. Buah korek sih. Ayo aku mah Ji. Ayo korek. Bae kumaha? Naon? Iya aja warna naon ngan aya ulin geus lila aya 7 bulan 7 bulan tara ulin ka dieu. Asa tetempoeun wae enggak lain kase. Terus? Itu 2 minggu teu amplop eta aya kumisan. Oh. Keren kan? Ya kumis kieu. Keren sih. Aya cabai. Terus kumaha jadi enak geus tong basa-basi. Ngopi Ji. Mending siapa minum kopi aing. Pas sopanan bisa saya ngopi. Sudah terus bantuan. Udah aing ngobrol anak aing ya. Minum kopi. Boga anak. Boga lah. Nak balik di Tokyo anak aing kuliah. Senyal saja. Cahaya sih. Aneh? Enggak. Tani. Kopi neng. Ngjenkeun kopi. Hiji we, da jelema na ge sapotong gitu. Buruk. Ji, udah ada sepotong rasanya wadah kurang beuteun. Saya mah geudik itu kurang olahraga. Baheulana ngadaran keresek. Kurang ngora. Ngeresek. Anjing banget. Ada karung kurang dilalam. Harus sih. Gila kopi. Iya sebenarnya nu teu cager aing apa sih hajinya. Aing disuguhan kopi tapi aku gelas. Iya dia balik di Tokyo. Oh iya anak aing. Ya karena urut. Kopi ke gula era-era terus tarak sampai 2 poe wae geus 16 minggu ge. Amis Ji si hayang. An aya aing mah ieu. Beda turun disaruakeun. Uing rasa teu cager mah euy. Dari mana ninggalikeun wae si Jimmy?
Asup baru tuh ah. Mending ulang. Asup. Heeh. Di sini kali kedua anak aing gini kan. Resep apa kumaha? Lain ji. Orang dari ngomongkan besi teh kamar teh. Besi kumaha eta? DP kan bisa asup kamari. Orang era itu. Namanya besi teh can aya. Kan aya kumaha bener. Kapan ji? Terus Orang sempat nyari sih. Ngomongnya kamar orang shopping. Shopping teh pindah tangan. Nah, aku asli ji. Pada diri untung. aing naon kamari. DP geus asup. DP kan geus asup. Minta duit atau yang jajan? Jajan kamari. Jual poe. Yo. Pulangan balikeun nya. Isina maksudna eta bisa kitu kan DP asup besi eueuh. Masalahnya apa lain sakurang ji. Oh gua dagangan kanan tangan kiri besi teh kapok. Lain gitu, aing kan kamari beusina bawa, gitu duit geus asup. Aing duit geus asup besi eueuh, pan aing pusing. Nah, kan duitna kamari. Besi lain besi biasa masalah nama. Nyaho di dieu kamari tadi ngomong. Emang awak sia kan tegas gitu. Malah kena besi aing, malah manggi. Kurang juga gitu. Emang lagi. Ulah galak tinggi bisa mulai tangan besi gua ini mau di bawah kaki. Kayak nomor kapang lima bawa tungguan lah samingguan ini. Soalnya orang masih dalam tahap Minggunya lewat di saminggu, dua minggu kawin kan orang entah kesopanannya tali buku buang ya pada ulah ji aja tuh hari orang kudu kumaha dan yang anak geus dikadi geus malah ternyata siapa li naon oh ji seune mau diseungeutkeun panas ulah ji aya panuman hewan bahaya soalnya. Terus kumaha jadina ya orang yang jarak iraha seminggu deui eta semua emang ieu teh dipake di mana lagi pindah ji di bawah situ itu tah baturan sia sarwana si eta mana enak pamawana mah hidangna enak mah orang dari amplop digantung ka budak mana mana we kumaha aing bisa kertulah pentingan kelas ji naik ojek itu rumah duit geus asup enak minta bekal ojek tuh pakai duit ji bang ojek dulu bang terus balik kartu lah geus lah 2000 geus balik anak buat masih tali buku buah ya tadi bedong di nang mana nya buah lagi gitu kartu Assalamualaikum ji salam Ay mana kunang kus gitu. mana kemana wae John Ih kurang tadi yang modal. aing cari kanan ku haji Hah? pan tadi aing ngomong aing milu jeung aing mangkat modal Kok nyai kabeletengan geus biji saeutik. Kunaon emang dicari kanan? besi euy Hah? Kunaon? Si Haji ngomong apa? aing buru-buru dianterkeun tapi aya poina euy anakna geulis Wah, serius? aslina Bener. mana ulah milu kayak mah aing ngarek ka dieu deui Wah, anjang bener. bukan diterima itu orang balik ah Itu. mana sih man Ih, Darman, kata si Darman. Si Darman. mana arek naon ka di biasa we biasa teh arek naon urang tadi cari kanan sih tadi ayang cari kanan ya biasa we dah usulan tilanya mana kade ngegel punduk si Haji eta mah rada pokona mah lah. Mana yang tila man ada jalan mana ulah milu Kema, tunya urang geus diajakan deui. sakit teh cari kanan si Haji Nyeri emang. kunci
Nyaho geus ah. Geus urang mangkat ah. Urang main mangkat. Ke langit enak Betul. ulang dulu. Heuh. Ya. Assalamualaikum. John, ari eta nu liwat pamajikan aja eman sih kana mameureun. Sia tugasna ku aing ditugaskeun pokona si Jimmy mantau ka mana wae ku sia tuturkeun. Siap Ji. Ka mana wae ge ku sia pokona tuturkeun si Jimmy informasikeun ka aing dar. Nyengekeun ku sia dar. Siap Ji. Ulah siap-siap doang, dengan siap-siap. Ya, ulah siap-siap doang bisi ku aing ditutup jadi sembako dibagi ke tetangga beak sia dalam mah. Siap Ji. Siap-siap. Itu ya. Di mana? Ciu. Ya mantap betul lah. Ya. Heeh. Neng. Alam mana alam? Oke juga mau bisa asak ya. Loh liwat, mantap ya. Iya, lapna. Mak diuk lah diuk dirinya diuk. Di mana? Tadi ningalikeun we si Jimmy resep apa kumaha? Tuh, abang we sama perasaanna. Tinggal banget. Hanya tibang ningalikeun atuh da. Heeh dah, we bisi ngajaga gitu kan jelema kos kitu udah Bukan kita. aya abah da bawa wanita si Jimina oge ah. Tukang kos kitu ciri geus eta mah lalaki teu bener ya tukang nyopet besi, nganggur. Geuning babaturan jeung abah. Heeh, gue eta kan ulah gitu, mana mah jadi sok ngalawan wae diomong teh. Heuh bah mending dahar heula daripada kapesekan ke ku sambal. Geus buru tuh radar lah mana beruman. Pokona ulah sampai jeung si Jimmy, geus setuju apa mah. Heeh, ih meuni rewe aku aki-aki teh. Geus.